Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapak dina mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 11. Ya, dinten ayeuna tanapi dina waktos ayeuna urang baris ngabahas ngeunaan warta. Jadi warta teh salah sahiji materi di semester kedua ieu nya kanggo kelas 11. Dipiharep salianti hidup tiasa paham ya. Paham kana naon anu dimaksud warta. Di dieu oge hidup dipiharep tiasa lamun dina bahasa Indonesia mah nyaeta menyajikannya. Menyajikan warta secara tulis maupun lisan dengan berbagai media. Tujuan tina pembelajaran warta anu ayeuna. Yuk atuh urang sasarengan diajar warta di kelas 11. Warta. Ya, warta lamun dina bahasa Inggris mah disebutnya teh news, dina bahasa Indonesia disebutna berita. Tah lamun dina bahasa Sunda mah disebutna teh warta. Nyaeta beja atawa informasi ngeunaan hiji kajadian. Beja atawa informasi ngeunaan hiji kajadian miboga sifat aktual. Informasi tentang sebuah peristiwa yang mempunyai sifat aktual. Tah eta anu disebut warta dina bahasa Sunda. Jadi sakur-sakur beja tanapi sakur-sakur informasi anu eusina teh ngeunaan hiji kajadian bisa wae disebut warta nya. Miboga sifat aktual. Hartina anu keurame dipadungdengkeun. Yang sedang trending atunya dina bahasa Inggris mah. Eta ngeunaan warta. Pengertian warta dina bahasa Sunda. Terus warta ilaharna biasana dimuat dina dua media. Bisa wae media cetak, bisa wae media elektronik. Media cetak urang parantos terang pangintenna nyaeta aya koran, aya majalah. Lamun media elektronik nya leres siga televisi, radio, atanapi internet. Nya ayeuna warta-warta dina internet langkung gampil dipilarina. Langkung gampil diaosna kumargi ya urang sadidinten pasti nganggo HP anu aya internetna. Tah eta media warta. Jadi dimuatna warta teh dina media cetak sareng dina media elektronik. Teras aya hubunganana ieu teh sareng teks warta nya diwangun ku judul, teras, atanapi eusi. Jadi warta atanapi teks warta teh diwangun ku tilu struktur. Judul, teras, jeung eusi. Miboga fungsina masing-masing nya. Judul teh fungsina ngagambarkeun eusi warta secara keseluruhan. Lamun teras mah nyaeta pengantarna. Eusi warta mangrupakeun nya wincikan atanapi sadaya warta tina judul atau penjelasan tina judul warta. Tuh, eta yang dimaksud itu nu dimaksud dengan teks warta. Teras anu kaopat masih aya hubunganana sareng teks warta. Biasana warta nganggunakeun bahasa Sunda teh bahasa Sundana anu baku. Jadi yang bisa dimengerti oleh semua orang. Lain bahasa Sunda anu ngandung dialek di wilayah daerah tertentu, tapi bakunya ku masyarakat Sunda biasana mudah untuk dipahami. Teras kalimat langsung atau kalimat teu langsung dina warta biasana aya oge nya yang membedakan biasanya menggunakan tanda petik 2. Dina bahasa Indonesia pasti orang pernah diajar kalimat langsung atau kalimat teu langsung. Nu terakhir,
Warta nyaeta kedah nudunan unsur-unsur warta 5W plus 1H. Ayo uninga 5W 1H. Ya, pasti kalian sudah pernah mendengarnya ya. Familiar ya teh istilah 5W 1H teh. Diadopsi tina bahasa Inggrisnya. What, when, why, who, where, sareng how. What teh dina bahasa Sunda mah disebutna naon, why disebutna teh nyaeta kunaon, where disebutna teh nyaeta di mana, when teh disebutna iraha, who teh disebutna saha, sareng how teh disebutna kumaha. Tah eta mangrupakeun pedaran ngeunaan warta. Jadi warta teh beja atau informasi ngeunaan hiji kajadian anu miboga sifat aktual. Sakitu wae pedaran ngeunaan warta dina waktos anu ayeuna. Bilih aya patarosan mangga tiasa ditaroskeun dina kolom komentar atanapi langsung di sakola atanapi ngalangkungan WhatsApp. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.